polos kumaha bae. Ngomong kumaha tak nama. Kan bina boga salaki. Kunaon ce isuk-isuk meuni haliweuh kitu? Atuh eta anu minta duit kan ngomong ka mana? Adatna ce lalaki kuari mah karitu. Bina-bina salaki aing mah. Atuh aing minta duit jeung sorangan. Meuli beas, anak jeung balanja, atuh meuli susu jeung leutik. Ya susu aing bae ku sorangan bae, sampai borok digegelan. Atuh sarua bae jeung salaki urang, rengsena katuhu, pindah ka nu kede. Beuki atuh jelema mah, tapi marah embung. Endog meuni mahal kieu zaman ayeuna nya. Ampun. Teh Iis teh Neng. Cidenok. Jeung naon ieu teh? Biasa cik ngerumpi. Terus di mana? Terus di warung ngeser endog. Nyalira wae. Muhun teh nyalira wae. Mangga teh. Muhun cek. Ada lagi si Deno kamana? Tak ngeuleuh. Gawe meureun ceu. Pira aku gawe teh balik-balik. Jangan betluk nempo. Teuing teu apal urang mah. Kawin di meureun nya. Ulah kitu atuh ceu. Atuh bisa jadi ceu. Laki zaman ayeuna mah aredan. Teu bener lebih kang bening. Dia salaki si Denok mah bager beungeut na ge. Bager ge beungeutna hatena mah teu tentu. Heueuh sih. Ceu ke diteruskeun deui nya. Goreng lauk, poho bisi tutung. Ceu. Wan, tuju kenyaran tuh. Keur di kolom Iwana. Oh. Juk, PSR nanya nya. Naros naon teh? Ada salak cidana sok aya teu? Duka. Puguh jajuk kita tanggana. Jatilok ningali. Hayo Juk. Hayo. Mana atos sih? Atos. Pengen tuh kalau bapak dia. Hayo kabur Juk. Ampun aing buka anak bisa nemekan duit bae. Madega amat sih. Kerbeak obatnya eta. Atuh belikeun si obatna ari beak mah. Gatinyar eta mah. Naon tuh obatna? Duit obat nu ampun jeung aing mah. Atuh tah obat aing segala. Main PSB yuk. Dia boga duit teu? Boga ya 2.000. Dia boga teu? Boga ya 3.000. Geus aju lumayan tak sejam. Ayo. Mak. Ayo naon, Pak? Soal nepi Bapak gerak. Di mana? Di luar lamari. Yo. Ayang Bapak nih kemana? Malah cau, lumayan jeung ngopi. Beak kopi lagi kudu meuli. Atuh tinggal meuli sih. Wah duit nage. Emak minta duit kalau Bapak ngomong ke mana. Tuh tapi minta duitnya dari rumah sorangan. Ya, duit aja. Nah, karakasep. Nggak segera meuli kopi kali itu. Siap, Bapak Iman. Giliran dibayar duit peh linduk. Ampun aing emak. Menari amat lawan dia. Kayak besok main di urang. Bisa eleh nih kayak dia aing mah. Lagi amat dia emang ngajakeun tadi mah. Nah dia senang heula kayak dibantai gua aing. Siap Bapak Iwan, ditunggu bantayannya. Ka mana, Cek? Ka warung. Gosip naon deui ieu? Can aya, Cek. Engke mun aya mah di gemboran. Teu kuat sugut urang hengger ngagosip. Kayak heula aing ka warung heula meuli kopi, di salaki aing marah. Teuin marah mau bayar susu. Dia lagi embung aing borokkan susu aing.